Tapi hari di Masjid Aqsa, naon di Masjid Aqsa? Peperangan aja peperangan. Justru Masjidil Aqsa ge simbol barokah. Naon simbol barokahna? Jami sabar kana musibah ti Gusti. Urang mah raos Bu, biasa keneh ngaos. Orang Palestina mah cantang tu aman ngaos tiga urang. Urang mah biasa tuang aman, biasa damel, biasa jalan-jalan healing. Gitu kemana-mana, kapangandaran, kapangalengan. Orang Palestina teh healing ke mana? Bom hunggul di ditu di dieu. Tapi aranjeuna orang Palestina teu pernah ngeluh kesah. Eta simbol sabar eta teh. Coba urang ibu teh teu gaduh artos sasih ayeuna. Dina saku teh dina pesakan aya 50.000. Pan mau saya Gusti duit 50.000 deui. Karek boga duit 50.000 tinggal dina tempat beas tinggal 5 liter deui gajihan 2 minggu deui beas tinggal 5 liter deui urang mah karek musibah eta geus dieu batur mah teu tuang teu ngaleueut hese didengkek tapi aranjeuna salabar eta simbol urang pelajaran simbol sabar berkah dan lagi alladzi barakna haula min. Jadi eta Allah masihan kakang jeung Rasul teh